Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salambur baraya sanagara. Mugia sadayana ayeuna aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir sinareng batin. Muga dilancarkeun sagala urusana, disaketkeun rezekina, dijauhkeun tina sagala mara bahaya. Mudah-mudahan oge sadayana dipasihan katenangan, kasobaran, supados aya kagiatan keur lumampah di alam dunia ieu. Patepang dangu deui sareng abadi tukang dongeng, tukang ngawadul, sakapeung mah tukang ngacamplung. Keur heula sateuacanna urang ngadangkeun ieu dongeng mangga anu bade ngopi geura ngopi heula. Mun canaheurna cai heula. Sediakeun kopina udud bakona sareng wedangna. Anu tara ngopi tara udud mah saayana bae, teh manis, teh pait, sareng wedangna saaya-aya bae. Ngan ulah sepan batu koral, sabab teuas bisi hudulna moretel. Mangga urang teraskeun ieu dongeng carita lalampahan geuseulut aya nu ayeuna teh tos bagian ka-37. Tapi sateuacanna urang ngalajengkeun ieu carita lalampahan geuseulut anu ka-37 teh sim abdi mundut galeh pangampurana kasadaya pamirsa dongeng Sunda bilih. Timimiti ieu dongeng digarap nepi ka ayeuna bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat matuh padumukan. Atanapi kirang mernah tina bahasa nu diucapkeun ku sim abdi anu teu saluyu jeung manah para wargi sadayana nu jauh tina tetakon seni perdongengan Sunda. Itu urang lajengkeun ieu carita lalampahan geuseulut anu bagian ka-37. Kacarioskeun di Jetegalan harita keur aya dina kaayaan riweuh. Nyaeta riweuh ku para jago-jago jeung parampok nu harita keur tararung Jetegalan Pati. Kacarioskeun santosna para masyarakat talulun ngabantos ka para jago-jago anu bela nagara harita keneh pertahanan ti para rampok teh mimiti runtag. Malahan aya hiji dua para rampok teh nu cung jelengting balecir lumpat maksa derek kalalabur ngejat ninggalkeun eta pakalangan. Kabur euy kabur, cek hiji rampok ngakurowokan kusabab geus laleuseuh eta para rampok teh lumpatna geus teu kuateun muru ka tempat nu rada jauh. Ngan lumpat sabaraha meter ti eta tegalan jug gubrag bae eta rampok ting gurubrag ting gedebuting japapa napasna ngok ngek ngap-ngapan.
renghap rangju sukuna kadasa ngalatar ngaroncod leuleus najan dipaksakeun diangkat ge eta suku meuni asa berat ya sigana mah geus teu kuateun lumpat deui rupina tenagana geus tinggal sakedik deui mun lampu mah lampu neon tos 5 watt burem bubuhan atuh garelu tisuk nepi ka sorena pamuhalan bae atuh tarung nu teu eureun teh pastina oge loba kakuras sagala tenaga sareng kakuatan kaasup pikiran jeung ongkoh eta tegalan teh pantos dikepung ti 4 madhab 4 penjuru. Jadi saumpamana maranehna lompat ge moal tiasa ngejat jauh-jauh jaba tegalan teh ngan ukur pinuh ku jukut jeung babatuan teu loba tatangkalan sareng rurungkun nu bisa dipake nyumput padahal mah eta tempat teh ayana di tengah-tengah pileuweungan sigana mah tatangkalan jeung rurungkun teh tos di barabadan keur dipake latihan tempur sigana kitu kurawok salah sahiji prajurit nu harita aya di dieu ngakurawok ditujukeun ka para garong nu harita deuk kalabur ulah kabur sia sabab moal aya hartina kabur oge ieu tempat geus dikepung mending gara gancang-gancang kabehan taluk tunduk nyerah pasrah ka pasukan kula esotkeun kabeh sagala pakarang nu dicekal mengpeung kula kabeh ayeuna aya keneh saeutik pangampura mereka kesempatan kamaraneh kabehan supaya gerak tobat ge babalik pikir cek eta prajurit nu mangkokna kenging tugas tiki ulupati keur mipin jadi gugulu di atas pasukan nu eusina pasukan teh para jago-jago bela negara kaasup masyarakat nu harita ngiring ulu biung ka dinya nu tujuanna teu aya lain teh sanes keur ngagempur pasukan garong ningali kayan kitu eta para rampok teh ngan ukur silih reret jeung pada baturna bangun nu barari pisan nyerah bae kitu euy Kang cek hiji rampok bari puringisan nahan kajeri leungeunna nu katuh nyekelan tatu tapak sabetan bedaug dina poho leungeunna nu sabelah kenca geus nyerah bae lah teu kadumang euy kabur ge moal bisa jauh cek hiji garong deui nimpalan ulah loba teuing mikir lamun ilaing kabeh hayang saralamet sok geura esotkeun eta sagala pakarang nu bawa sababna kakuatan ilaing kabeh geus ngurangan tuh tingali balad-balad ilaing kabeh geus loba nu teu walak aya malahan sawah aya nu geus perlaya ngabatang tinggal ngaran kajaba mun ari laing hayang nuturkeun ka lambarja geura siap-siap teh ayeuna kaluarkeun sagala kakuatan jeung taraga nu masih nyesa urang tarung bae jalan pati deui sia cek eta prajurit bari tuluy mah lempang nuju ka hareupkeun tungtung lama eta para rampok-rampok harita rek kalabur teh hiji-hiji ngalung-ngalungkeun pakarangna ka hareupeun manehna sukuna sarideku turna diantelkeun kana taneuh tanda yen manehna teh tos taluk tunduk serah bonggokan ka para pasukan jago-jago jeung masyarakat nu harita dipimpin ku hiji prajurit nu asalna ti kasultanan teu loba catur deui sadaya para rampok nu masih dina kaayaan hareup teh harita keneh ditarewak eungeuna di bararokod di taralian hari nu perlaya mah di kalubur di tempat eta nu kabeneran pisan aya sabagian masyarakat anu mawa pacul jeung balincong jadi gampang keur ngagali taneuh nyieun kuburan keur ngubur eta garong nu malaraot nya kitu najan eta rampok-rampok teh geus ngalakukeun hiji kajahatan tapi tetep da eta teh wujudna masih keneh kaasup manusia jadi
tetep baik meureun kudu dikubur di Pulasara. Kijunet nu harita awakna bararaseuh ku getih kena sabetan bedog musuh katingali ti tempang noyod paneuri bari ingkut-ingkutan nahan sagala kasa kanyeri nu aya dina awakna. Kisulud mah ti heula bareng jeung masyarakat nu laen nu sarua manehna oge awakna aya dina kaayaan pinuh kutat. Wah, mah teu boga ajian waduk sieun. Harita parajawara jeung masyarakat lalempang nuju ka pangungsian bari mawa tawanan rampog-rampog nu harita geus dipararogod di talian. Nu taratu parah jeung nu malaot digarotong batuk. Tuluy dibarantun ka tempat pangungsian nu maksad hade diurusan dialubaran. Ganjangna carita nepi ka pangungsian teh geuning pas wanci magrib pisan. Sadayana langsung bae beberes marandi terus sarolat nu ngagem agama Islam sarolat. Saentos sarolat magrib dituluykeun ku salat mayit, salat jenazah. Sawareh masyarakat menjeragjag pada ngagali taneuh nu teu jauh ti sasaungan para pangungsi nu maksad teh keur ngurebkeun para layon-layon jawara bela nagara nu perlaya di pakalangan. Teu cara ti sasari geuning harita kaayaan di tempat pangungsian karaosna teh meuni pikakeung pisan. Nu biasana mah najan peuting ge kaayaan teh masih keneh kacaangan ku pantulan cahaya ti luhur langit. Nah eta peuting harita mah kaayaan teh meuli poe mongkleng pisan. Ancor lampu nu aya di pos-pos panjagaan ge harita mah teu harirup dihirupkeun paeh deui sabab katebak angin anu ngakelebuk harita. Langit katempona mani angkep cedeum poe katutup ku mega hideung bener-bener taya pisan katingali icupna bentang-bentang sareng sang wulan ge geuning teu aya ilapahna peuting eta bakal nempokan poe ya. Kepireung ti kajauhan aya sora anjing anu pating babau sora gagak ting arwah nambah kakeung di eta patempatan. Bener mah nu harita pada ngalubur layon-layon para jawara sawareh aya nu ting carindak-dak saredih ditinggalkeun ku sobat babaturan saperjuanganana nya namina ge kalengitan sobat atuh pastina aya rasa kasedih. Kitu teh apaan korengan ari perang teh nu menang jadi arang nu eleh ge jadi labu. Tapi pan sawaktos-waktos mah geuning kaayaan sareng nasib nu maksa kudu ngarengsekeun pasoalan teh ku jalan peperang. Urang tunda lalampahan sareng kaayaan Kislut jeung Ki Junaid nu harita alhamdulillahna ku kersana mantena tos tiasa ngelehkeun para garong-garong anu salami ieu ngagalaksak ngaruksak ka satiap pilemburan. Kajarioskeun di saunggalah ibarja hiji jeger hiji jawara anu jadi kegeduk
komplotana anu sapopoena aya di pasar galah preman gunana kibarja harita keur ngayakeun ritual mujas medik di hiji tempat nu sunyi jauh ti karamean. Eta tempat teh biasa dipake nuguh sabangsaning siluman silemin jeung barangasan manehna aya di dinya dibaturan ku para anak buahna. Maksud sareng tujuan ritual nyaeta manehna bade ngambat para jin dedemit rek dipenta rek diala gawena keur ngarengsekeun pasualan manehna. Tos diterangkeun ti anggalna yen kibarja teh ngulik ilmu pangawaruhna teh menta kana kakuatan para jin siluman muja kana golongan dedemit bersekutu sareng para jin nu harita jinna teh disebatkeun namina si jin puriha. Lantaran kitu awakna teh waduh boga kekuatan anu teu teurak dikadek atawa teu teurak ku sagala pakarang. Manehna di daerah dinyamah kibarja dipika serap dipika sieun jeung deui manehna geuning bisa ngagerakeun kekuatan para jurig atawa jin nu teu katampo keur nyerang ka musuhna. Penting harita teh manehna ritual mujas medik teh nyaeta keur ngagerakeun undang-undang jin-jin siluman pikeun nguber ki Selut jeung Ki Junaed. Sabab numutkeun telik sandi nu ditugaskeun ku manehna nyebatkeun ngeunaan Ki Selut sareng Ki Junaed nu geuningan tos aya di sabeureun wilayah Saunggalah. Malahan mah kibarja kenging beja yen Ki Selut sareng Ki Junaed teh tos dipercanten ngahiji sareng pasukan para jurid kasultanan. Eta pisan nu jadi kahariwang kibarja sabab santos duanana digarabukan mangkukna aya ancaman ti Ki Selut katut Ki Junaed nyaeta ancamanana teh bakal ngajorak ka tempat manehna deui pikeun ngahancurkeun tempat pamujaan sareng balitungan. Sabab maranehna tos disiksa ditandasa dianiaya ku kibarja. Ngandu ka ieu teh aya pajeriwat ku nasib Ki Selut. Sababna kibarja teh pan bapana ti si Nyai Ningrum. Nyaeta wanoja nu jadi kamemet kasih dirina Ki Selut. Kumaha eta engke lamun kudu tarung begalan pati antara Ki Selut jeung kibarja. Waktu nangringan saya pemirsa maya salajengna teh insyaallah bakal dilajengkeun kana bagian ka-38 anu sigana mah bakal aya perang anu leuwih rongkah antara komplotan kibarja jeung Ki Junaed jeung Ki Selut. Hapunten anu kasunambur anu kapenta ka pamirsa dongeng Sunda urang pungkas heula ieu dongeng ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceug hancur.